Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh. Kamemet urang sadayana nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda Jejer Carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka asna. Atuh sumangga kanu tacan subscribe geras subscribe heula. Ngarah langkung semangat sareng pogot kasih amang anu nyenak dongengna. Ieu dongeng Si Getih teh karangan Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh kukitu kukieuna sumangga ngarah teu nyangklong teuing kana waktos urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu cariyos Si Getih bagian anu ka 17. Nah, sor cikopina betot simbutna tarikan tali kolorna. Tumpak dungdung des. Kida Juli teu ngalobakeun deui carita, terus luncat ninggalkeun tempat diukna sarta gancang naik kana tonggong kuda anu harita meunang ngaluarkeun ti istal atawa gedoganana. Kuda lumpat satarikna harita teh ninggalkeun panto gerbang karaton. Sedengkeun Suntara ngareret kanu jadi guruna terus nyarita, "Bah Buyut, susul bapak kuring euy. Talek deui ku Mbah. Ngan lamun manehanana keukeuh embung aub deui ka pihak urang, langsung we perenan nyawana ku Mbah kagok lah. Boga kolot hese diatur mah. Teu apaleun rek dibungahkeun ku anakna, sok we perenan paehan tah kagok Bah." Kitu ceuk Suntara. Maklum. Anak anu geus durhaka, anu hatena geus kalimudan hawa nafsu. Harita guruna Suntara anu disebut Mbah namina teh sahanya Mbah Buyut Sayuta. Anu disebut Mbah Buyut Sayuta gancang harita ngawalon bari seuri. Siap Suntara. Kula ayeuna idit ya. Sanggeus kitu, iya, jeleng. Mbah Buyut Sayuta anu ngaranna mangrupakeun tokoh nomor hiji dunia persilatan. Langsung badana ngajorelat, luncat cepet nakeranan, ninggalkeun karaton. Tujuanana rek terus nyusul Kida Juli anu geus rada jauh ninggalkeun kota raja. Jeleng, corelat, jeleng, set, jeleng, corelat, kolebat, kalayang, set, jeleng, kalayang, kejering, celakadan. Tekung silila, Mbah Buyut Sayuta, kacepetan gerakna memang hebat. Ku jarak waktu anungan sakedat netra, dirina geus bisa nyusul Kida Juli anu keur nyamprung mawa kudana. Nyemprung meureunnya. Badana terus kokolebatan ngaliwatan dahan-dahan tatangkalan ti hiji dahan ka dahan anu sejena cepet nakeranan. Sanggeus nepi ka Kida Juli anu keur nyemprung make kuda. Kadengi harita Mbah Buyut Sayuta cumarita bari dibarengan ku seuri. Rek ka mana Kida Juli? Nah rek tetep wae
rek mulang ke tempat patapaan ya teh Kida Juli. Tong kaget Kida Juli. Dumeh kula ayeuna bisa nyusul Andika anu make kuda. Lah kaget. Kida Juli nembalan. Teu naon bah. Teu naon bah. Memang hebat ilmu abah teh. Ngan ayeuna Bah Buyut rek naon bet nyusul deui diri kuring. Kuring pan rek mulang ka patapaan. Nah bet nyusul deui kuring. Nah aya nu kurang di diri kuring bah. Kula kapaksa sebenarnya mah da Juli. Dititah ku anak Andika pikeun nyusulan diri Andika. Kurang kumaha anak Andika sakitu nyaheunana kanu jadi kolot. Tapi naha atuh ari Andika mun hese dipikanya kudu jadi anak teh. Nya kapaksa anak Andika teh nitah ka kuring. Titah nalek ka Andika rek tetep mulang ka patapaan atawa rek tetep cicing di kadaton maturan anak Andika anu kiwari jeneng jadi raja. Hampura kula Bah Buyut Sayuta. Kula geus teu bisa dipaksa. Kula tetep rek mulang ka patapaan. Jeung gara-gara anak kula jadi murid Andika, ayeuna anak kula jadi camplak kanu jadi kolot euy. Hari kitu mah berarti Andika kudu adu hareupan heula jeung diri kula euy. Saha anu unggul di antara urang duaan? Lamun Andika anu unggul, pek Andika geura indit ka patapan Andika, tinggalkeun ieu karaton. Tapi lamun maseg Andika anu eleh, wayahya wayamut hawayahna. Andika kudu narimakeun nasib anu baris tumiba ka diri Andika, nyaeta ngajam panah jadi bugang tumbal i patempatan. Oh, jadi kitunya. Heug ari kitu mah teu naon Bah Buyut Sayuta. Kukula baris dilayanan ka hayang Andika. Jawab Kida Juli bari turun tina tonggong kudana anu ditumpakan. Pok cumarita deui. Kela Buyut. Kela. Kula rek nyangcang heula ieu kuda bisi kabur dinalika urang keur ijen jajaten. Sok. Didaguan ku kula di dieu. Ayo, geratalikeun tah kudana da Juli. Kida Juli nyelang heula nyangcang kudana lantaran bisi kabur dina nalika keragot tarung ijen jajaten. Sanggeus kitu terus lempang sarta tuluy ngajanteng hareupeun Mbah Buyut Sayuta dina jarak kurang leuwih tina 5 lengkah. Sok cumarita. Sok. Rek kumaha ayeuna Bah? Ayeuna urang geus nangtung pahareup-hareup ieu. Rek kumaha? Jeung rek naon ieu sabenerna urang duaan. Bah. Api-api bodoh Andika mah da Juli. Nyatu urang tarung. Piraku ari rek ngadu congklak mas ya teh. Hayu urang tarung sia. Ke heula. Ieu mah bisi we memeh tarung teh urang ngadu gambar heula atawa ngadu kaleci heula. Ki Buyut. Ulah ngabodor sagar rupa Andika da Juli. Henteu. Kuring mah teu ngabodor. Sabab kuring mah teu bisa ngabodorna oge. Emang nasi Sule bisa ngabodor, ha? Geus, ulah loba bacot Andika da Juli. Sok ayeuna mah urang tarung jeung dewek euy. Bari ketrukeun tah sagala rupa kamampuan ilaing teh. Kabeh ketrukeun pikeun ngimbangan pangarti dewek deuleu da Juli. Siap Bah Buyut Sayuta. Lamun nya kitu siap kuring ngaladenan kana kahayang Andika Bah Buyut. Srog. Kida Juli gancang harita ngawangun pasangan jeung kuda-kudana. Mbah Buyut Sayuta oge pon kitu deui sarua. Dirina gancang ngawangun kuda-kuda jeung pasangan. Pok kadenge cumarita deui. Sok da Juli. Siraing heula anu maju ti heula deuleu. Hayo tarajal diri dewek da Juli. Heug Mbah. Awas ya. Ulah nyalahkeun diri kula.
lamun masuk Ki Buyut Sayuta ayeuna ngejongkeng ku tonjokan kaula ada lebah. Ip. Jorelat. Jeleng. Kida Juli henteu loba dimikir panjang. Dirina dititah maju narajang teh langsung ngajorelat luncat narajang ka Mbah Buyut Sayuta. Antukna di eta patempatan anu teu pati jauh ka pilemuran teh kiwari lumangsung tarung antara dua jago kolot anu kahot anu pada-pada masagi ku pangarti. Coelat, kolebat, wuk kieu. Leungeun jeung suku Kida Juli hirup kabeh. Ngarangseg ngahujanan kanu jadi lawan. Anu pikeun Mbah Buyut Sayuta oge jadi ngaranju kaget manehna teh. Sabab teu nyangka Kida Juli boga kemampuan seperti kitu. Baheula mah manehanana bisa ngukur kana pangarti Kida Juli, tapi sanggeusna Kida Juli ngasingkeun diri di patapahanana beuki ngaronjat ajen pangartina. Set siu kolebat. Wuk set des soledat tolojong. Harita pas Kida Juli nonjokeun pereupna ngarah kana dadana Ki Buyut Sayuta. Kida Juli ngadon ti soledat nolonjong ka bawah ku tanagana sorangan. Kunaon da Juli bet nolonjong seperti kitu? Mbah Buyut Sayuta seuri sabab nempo lawan bet nolonjong ka hareup ka bawah ku tanagana sorangan. Rek teu kitu kumaha lantaran awak Mbah Buyut Sayuta mungguh leueur tur lesang nakeranan. Teu bisa dineungeul, ditonjok atawa diteunggel. Teu teura ku pakarang seukeut lantaran dirina nyangking ilmu ajian belut putih. Kadengi harita Kida Juli cumarita. Andika memang hebat Mbah. Andika mibanda ilmu belut putih. Tapi pikeun kuring moal kudu semer hate yang harapan Andika mah Mbah. Sabab ieu patali jeung harga diri kula Mbah. Sok geura maju deui atuh da Juli. Hayang nyaho nepi ka mana pangati si laing teh dituturkeun ku dewek mah da Juli. Ayeuna mah leuwih hade coba Andika Buyut Sayuta anu maju ti heula Mbah. Ulah kuring wae kudu maju. Tada ieu. Tada da Juli ieu. Iya. Corelat, jeleng, kolebat. Mbah Buyut Sayuta langsung nyumponan kana pamentana Kida Juli. Badana ngolebat ngagunakeun ilmu saipi angin. Jeung sabenerna mah memang atra pertela. Yen kacepetan gerak ilmu silat mah unggulan keneh Kida Juli dibandingkeun jeung Mbah Buyut Sayuta. Harita oge Kida Juli mampu ngabendung jeung nakis panarajang tinu jadi lawan sakaligus bari males narajang nyusul tepus. Sewu kolebat des sorodot des sorodot des sorodot tolonjong cari jeug. Ngan tapi teu jauh beda seperti halna tadi bae. Panarajang Kida Juli aya anu mentu. Kabeh nyoledat leueur teu bisa neunggel kana teu bisa nenggal kana sasaran. Lebah dieu bogoh bisa dimanfaatkeun ku Mbah Buyut Sayuta pikeun sarua males narajang ka Kida Juli. Barang jeung nolonjongna badan Kida Juli ka hareup, iga burungna anu belah katuhu beunang ditajong ku Mbah Buyut Sayuta satakar kebek. Iya, siu nyebrot. Kida Juli ngagerau kaget jeung nyeri. Iga burungna karasa linu. Urut panajongna Mbah Buyut Sayuta. Da Juli. Kumaha da Juli? Karasa.
Sok sakumaha hebatna ilmu Andika, tapi malbet nyetu tak bisa nembus karena kulit kula. Andika memang hebat, buyut sayuta. Tapi kuring can rumasa katitih pangarti ku Andika deuleu. Ayeuna urang tangtukeun saha anu leuwih unggul di antara duaan buyut sayuta. Ceuk Kida Juli bari srog langsung ngawangun deui jurus anu sejen. Set rakatak rakatak tak 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 rakatak tak 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 rakatak. Kadengi harita ramo leungeunna Kida Juli tembong jadi jarak jereg heuras nimbulkeun haseup ipis. Ari sabab Kida Juli memang keur ngawatek ajian Jariji Wesi. Mbah buyut sayuta jadi ngaranju kaget, manehanana meh teu percaya yen Kida Juli anu jadi lawana nibanda ajian Jariji Wesi. Atuh manehanana jadi hati-hati harita mah mangsa yang hareupan Kida Juli dirina terus ngarapal hiji ilmu anu can kungsi diturunkeun ka Suntara nyaeta Aji Bajrakila. Sabab Mbah buyut sayuta oge sadar lamun maseug henteu ngagunakeun eta ilmu dirina tangtu bakal eleh jajaten ku Kida Juli. Ajian belut putihna tangtu bakal katembus ku ajian Jariji Wesi. Kadenge harita Kida Juli ngagorowok bari ngagajleng luncat maju narajang. Tadah ye buyut sayuta. Iya. Cerat. Corelak. Jeleng. Kolebat. Wuk. Hiu. Kida Juli badana tembong ngajorelat deui luncat leuwih cepat batan tadi. Ramo-ramo leungeunna siap pikeun dipake nobroskeun dada anu jadi lawanna. Tapi ukur geseh waktu saeutik Mbah buyut sayuta gancang ngarobah kuda-kudana harita teh ngajadikeun panerajangna Kida Juli henteu bisa keuna labas kana dadana. Malah sabalikna Kida Juli anu harita jadi terus kacelek ku gerakan tipuan anu jadi lawan. Sirahna henteu kajaga. Atuh siak siuk gelak plos siut celbet cekok prak. Kida Juli kadenge ngegerot tarik jeung panjang dina sora anu panungtungan. Sirahna bencar paburincai pada harita satuluina ngecengkang luhureun lemah kusek kosot kulahe. Awak Kida Juli musek satuluina ngulahe cicing pikeun salilana. Kadenge harita Mbah buyut sayuta ngagagak seuri jika nu ngeunah nakerana. Modar seilaing Kida Juli modar sia. Lebok rasakeun ku Andika tah ngan ukur jadi parab jurik tetelo Andika. Ceuk Mbah buyut sayuta ngumbar kasukana dume dirina tarung aya dina kaunggulan. Atuh sanggeus nyaho Kida Juli geus ngajampana jadi bugang. Jadi tumbal eta patempatan satuluina mah tuh iya corelak jeleng les. Mbah buyut sayuta sanggeus nempo musuhna perlaya mah langsung manehanana ngajorelat deui luncat ninggalkeun eta patempatan. Tur henteu malire deui kana kayan Kida Juli anu ayeuna kaditinggal ngaran. Urang tunda heula anu kacarita. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun waktu anu geus kaliwat. Mangsa kajadian di mana Kartiwa jeung Sekarwati digunasika dianiaya ku dua jalma jahat nyaeta
Kuki Unggara si Pancasona katut si Caping Sakti salaku muridna. Harita teh Sekarwati mah langsung dipanggul dibawa balik ka imah si Caping Sakti. Ngan Kartiwa mah dialungkeun Kuki Unggara si Pancasona kana walungan anu keur ngagulidag caina. Harita teh Kartiwa anu masih can sadar tina kapiuhanana terus ngaleng-leong ka bawah palit. Dina cai walungan anu sakitu ngagulidag tarikna. Ngan sakira geus sababaraha jauh jarakna tina tempat kejadian lumangsungna ijen jayaten Kartiwa ngalawan Ki Unggara si Pancasona. Harita teh bet dikersakeun Kartiwa awakna nyangsang dina sisi walungan. Satuluyna kapanggi ku hiji wanoja anu geulis rupa anu katelahna nyaeta Nyi Hanung Dewi. Eta Nyi Hanung Dewi nempo badana Kartiwa anu teu walakaya leungeunna jagreg suku jeung sakujur badana jagreg. Sabab katibaan ku panarajang Ki Unggara si Pancasona anu ngalantarankeun sakujur awak Kartika jareg-jereg heuras teu bisa digerakkeun. Sanggeus mariksa kayaan Kartiwa harita Nyi Hanung Dewi tuluy metot awakna Kartiwa satuluyna kumanehanana dipanggul eta Kartiwa teh. Maklum Nyi Hanung Dewi mangrupakeun jawara wanita anu encan turun gunung masih kene guguru kanu jadi guruna. Dipanggul awakna Kartiwa dibawa ka saung tempat ninina sakaligus guruna nganjret. Geus nepi ka tempat si nini anu jadi guruna. Langsung Nyi Hanung Dewi nyuma cumarita, Nini ceuk Nyi Hanung Dewi ngagerawan ka ninina anu katelah Nini Ira anu keur aya di jero imah kadenge harita gancang nembalan. Naon Nyai aya naon? Baku ari geus jojorokan teh ka jero atuh ulah gogorokan di luar hayep ka jero Nyai. Ceuk Nini Ira nitah ka jero ka Nyi Hanung Dewi. Si Nini mah ulah ka jero kitu atuh Nini. Ya tingali heula geura Nini. Ieu abdi mawa naon? Jawab Nyi Hanung Dewi ti lawang panto anu masih nyangkeh badan Kartiwa anu can inget di bumi alam. Nini Ira anu harita karek diuk di tepas imah terus melong kana lawang panto sakaligus jadi kaget waktu ningali incuna nyanyangkeh manggul hiji lalaki bari pinuh ku tatu. Saha eta teh Nyi? Saha? Meni pinuh ku tatu kitu badana. Saha eta Nyi saha? Buka atuh Nini. Ieu oge abdi mendak di sisi walungan. Bari kaayaan keur kapiuhan teh inget di bumi alam Nini. Watir. Kutan teh kitunya. Hansok atuh. Gera bawa ka jero imah, Hanung, sok gera bawa ka jero imah. Golerkeun tah di tempat sare, urang urus karunya eta tatuna meuni badan-badan. Bari jeung deui eta kunaonnya awakna meuni jagreg kitu haleuras. Ieu mah aya teu beres jiga nama nih. Nya muhun Nini. Mangga atuh Nini ah. Ayeuna ieu ku abdi dicanaknya ka ieu ka kamar. Ceuk Nyi Hanung Dewi. Bari terus lempang muruk ka jero pangkeng laju ngagolerkeun badana Kartiwa dina luhur dipan. Singetna carita geus ampir aya kana samingguna meureunna Kartiwa aya di imahna Nini Irah teh diurus kuduaan menit talaten pisan.
boh tatu di luarna nyakitu deui tatu di jerona seetik saeutik benang dipulihkeun harita teh ku Nyi Irah. Malah dina jarak sapeting oge Kartiwa teh geus langsung sadar tina kapiuhanana. Kartiwa katempo harita keur diuk sila mujasmedi pikeun mulihkeun deui atawa nyampurnakeun deui kakuatan di jero kamarna. Sanggeus manehanana ngarasakeun tenggelan Ki Buyut Unggara si Pancasona anu ngalantarankeun awakna jalagreg. Ayeuna mah rada lumayan, manehanana bisa ngagerakeun jeung ngaleuskeun deui awakna. Nalika Kartiwa keur aya di jero kamar, sedengkeun Hanung Dewi harita teh kadenge manehanana keur ngobrol jeung Nini Irah di tepas imah. Alhamdulillahnya Nini, eta jajaka anu lelah Kartiwa teh tereh pisan pulihna deui sabihara bihari deui kekuatanana. Jeung lamun seug mah ninggang ka jalma biasa harita oge pasti moal katulungan jiwana. Sabab ajian Bajra Wulung Geni hiji ilmu anu bisa mateni lawan ku sakali tenggelan nya Nini. Ceuk Nyi Hanung Dewi anu memang geus apaleun kana ngaran Kartiwa oge apaleun kana kasang tukang kahirupanana Kartiwa. Sabab Kartiwa sorangan anu kungsi ngobrolkeun kahirupanana ka Nyi Hanung Dewi dina poe-poe anu geus kaliwat. Syukur atuh Hanung, Nini oge kacida bungana ieu teh puguh. Ari sabab saumur nyunyuhun hulu kakarak ayeuna deui Nini bisa mere deui pitulung ka batur. Tembal Nini Irah anu harita bari keur nyeupah. Huntuna sok sanajan geus kolot tapi masih keneh rapi bari bodas menehera. Hanung Dewi kadenge nyarita deui. Tapi Nini, abi teh aya perasaan aneh Nini ka Kang Kartiwa teh. Hati abi teh asa panas teh Nini. Lamun kudu dijelaskeun mah. Nah panas kunaon Hanung? Make jeung panas sagala rupa. Aya hate kadua leutik tawa Nyi Hanung teh ka Kartiwa atau kumaha ieu teh? Leres pisan Nini. Hanung teh aya hate kadua leutik ka Kang Kartiwa teh Nini. Ari kitu naonana anu matak panas kana hate Hanung atuh? Cing grapok jelaskeun ka Nini. Sok Hanung geura jelaskeun. Ceuk Nini Irah tumanya ka Nyi Hanung Dewi. Bari dirina oge sabenerna mah geus surti kana maksud eusi hatena anu jadi incuna sakaligus muridna. Kieu Nini, Kang Kartiwa teh nyabit-nyabit wae hiji ngaran. Anu sok disabit teh nyata ngaran Sekarwati Nini. Jujur wae Nini, Hanung mah teresep Nini. Upami Kang Kartiwa nyabit-nyabit eta ngaran. Jawab Nyi Hanung Dewi. Henteu didingding clear silokakeun deui. Estu saujratna nembrakeun eusi hatena anu jadi ninina. Yen dirina memang keur timburu ka Kartiwa sabab sering nyabit-nyabit hiji wanoja anu ngaran Sekarwati. Apanan cenah adina Sekarwati mah Nyi Hanung? Sanes kitu lain. Ah, sin bohong Hanung mah Nini. Ari heude kete bebenena salaras nama Nini. Tah kitu Nini. Tapi oge keta urang salaku awewe mah kudu asak pinimbangan Hanung. Resep kalalaki memang menang, tapi urang oge ulah miharap teuing bisi kuciwa jagana. Cek bahasa kolot mah sing asak-asak ngezo bisi tutung tambagana, sing asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana.
Komo miheulaan diri awewe ngomong ti heula kanu kalalaki anu dipikaresep nama asana teh eueuh ajenan pisan anu matak sok pikiran heula. Nah bener eta Kartiwa teh can boga papacangan jeung siap deui narima hidup Hanung. Tapi nini taya salahna meureunan lamun Hanung ayeuna nyobaan ngadeukeutan karena kepribadian Kang Kartiwa nini sangkan langkung terang. Nah Kang Kartiwa teh jujur atau wanteuna nini? Nyahan sok we atuh Hanung. Nini mah moal ngahalangan Hanung. Nini percaya najan eta jajaka teh anyar pinanggih. Tapi eta jajaka teh memang hiji jajaka ulet jeung jalma bener jiga nama. Ngan eta we Hanung. Nini mami HP hidup ulah nepi ka jero teuing ngumbar parasaan ka eta jalma bisi nyeri hate engkena. Muhun hatur nuhun Nini. Abdi pasti tiasa ngajagi diri abdi Nini. Ngan tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep Wadia Balad AT official. Keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.